Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasif nulung kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser aja Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dina poe isukna sanggeusna Sirawing jeung Saraswati beres marandi. Duanana terus ngajakan laras anting pikeun lumampah. Sirawing anu harita nyarita, tah geus waktuna je urang miang laras anting. Urang datang ka panguron topeng larasnya, luyu ejeng jangjina si topeng mayit, laras anting kudu dibawanya. Laras anting neuteup ka Sirawing. Dina sikap jeung caritaan anu sinis, harita laras anting terus nyarita. Andika bener-bener gede hate Rawing, make jeung rek datang nyumponan kana panangtang salaki kuring. Padahal mun kuring mending kena buru-buru nyelamatkan diri Andika Rawing. Jeung tibatan Andika dina poe ieu kudu paragat nyawa. Nya ari ngeunaan paragat nyawa mah kumaha anu boga eta mah nya. Keur kuring mah make kudu risiko pati rempan ku ajal. Sabab eta mah sararea oge bakal kabagean nya.
ngan anu ngabedakeun teh waktu tempat jeung kaayaan. Ari embung balik mah kasalaki nya teu naon cicing weh di dieu nya. Kuring kudu tetep milu Rawing, sabab lamun kuring teu dibawa ayu mangan teh oge moal dibikeun. Ayeuna Andika masih keneh bisa tenang, engke cobaan rasakeun Rawing. Nya engke mah engke we kumaha engke da engke na oge apanan acan yeuh laras anting. Ayeuna mah keur ayeuna we ari kudu milu mah hayu atuhnya. Henteu kudu ngajak kawas ka budak Rawing. Kuring memang geus kuduna dianterkeun lamun teu hayang si ayu manganting ngalayang jiwana. Saraswati rada tugeunah oge hatena ningali sikep jeung ngadenge caritaan ti laras anting anu saperti kitu. Netep antep ke laras anting terus Saraswati nyarita. Kasabaran aya watasna laras anting. Mun sikep ajeng caritan ayan terus-terusan seperti kitu kuring duaan. Sanajan lain jalma jahat ajeng kejam. Kangaranan kasigung terus-terusan mah bisa bae ngalakukeun tindakan anu kejem. Keur kuring mah make kudu rugi. Mun demi keur harga diri, lamun teh mah kudu merenan jiwa anceun. Sarta ayeuna kuring teu kudu indit ke tempat salaki anjeun. Nu mata ulah sangeunah nang Umar sikep ajang caritaan teh laras anting. Laras anting sieun oge sigana teh ningali sikep jeung ngadenge caritaan Saraswati anu ngomong saperti kitu. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Bener kitu Raswati. Harga diri mah mahal, henteu bisa dijual. Senajan akang oge sarua kangaranan terus-terusan dihina mah jelema bisa wae urang jadi kejem jeung telengesnya. Urang bisa ngalakukeun tindakan ka jelema anu terus-terusan ngahina. Nu mata kangaranan hirup mah ulah rasa maneh laras anting. Teu beda ti lauk anu asup kana jero bubuk laras anting teh nya. Rek dipais, rek dipinang atawa rek dirujak geus kumaha anu boga nya. Maksud teh geus kumaha anu boga bubuk. Ayo urang geureuh ayeuna mah yeuh. Laras anting geus teu bisa deui cumarita ayeuna mah. Sieun oge ari kudu dibinasa ku leungeunna si Rawing mah. Mangsa tiruanana keur lumampah. Luyu jeung katerangan Sang Hyang Roban dina peuting tadi ka si Rawing. Bener be, jadi kanyataan. Harita pasarandog jeung Jaka Sinangling puguh be. Pikeun Saraswati jeung laras anting mah kaget anu lain di kieu na. Kangaranan jelema geus disapatkeun beuheungna tapi tetela masih hirup keneh. Laras anting masih keneh kebek ku kakaget. Sedangkeun Jaka Sinangling ngarangkul ka indung jeung bapakna. Saraswati masih keneh kebek ku kakaget. Si Rawing kapaksa harita anu ngajelaskeun. Ulah kaget Saraswati. Mun anak urang Jaka Sinangling masih keneh aya di kieu nya. Kituna teh lantaran aya nu nulungan. Jadi anu disapatkeun ku Aji Sutra mah lain beuheungna Jaka Sinangling. Anu dibawa lain sirah anak urang, lain. Ngan panenjona disamarkeun nya. Anu geus nulungan ka Jaka Sinangling teh nya eta anu meundeun rasa kanyaah ka anak urang. Ieu lain jurigna. Ya memang anak urang aslinya. Lain geus pae hirup deui lain nya. Da puguh ti kamari oge apanan heuh kuna naon anak urang mah. Nu matak akang mah tetep tenang be. Cek akang oge engke dina hiji waktu urang bakal panggih jeung anak urang. Nerte. Saraswati nyusutan cipanona. Bet asa dina pangimpian atuda. Make ditepungkeun deui jeung Jaka Sinangling anu nurutkeun anggapanana mah estu geus eueuh di kieu na. Bet asa ngimpi ibu mah anaki. Teu nyangka bakal bisa panggih deui jeung hideung. Bungah bagja anu taya babandinganna ke diri ibu.
Sebab tetela geningan hidup teh aya anu nulungan. Tayo nama panon ibu oge sarua disamarkeun lamun kitu mah. Nun Gusti nu agung. Mun anak tetela geningan masih keneh aya di kieu nah. Jaka Sinangling dina waktu harita ngabagikeun paneteupna ka si Rawing jeung ka Saraswati. Teu lila terus kedalisan. Memang abdi oge teu nyangka, Pak, Bu, bakal aya anu nyalametkeun. Samali kana kaayaan ayeuna anu lumaku, anu karandapan ku ama sareng ku ibu, abdi terang. Numawi abdi kawidian pikeun nembongkeun diri. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Laras anting nu cecep jeung geuleuh ka Jaka Sinangling lantaran nganggap geus hianat kana cintana. Sorot panonna jadi galak terus nyarita ka Jaka Sinangling. Jaka Sinangling, bisa jadi anjeun ayeuna salamet, tapi ingetkeun di mana bapak anjeun si Rawing ajal pati ajal binasa golongan salaki kuring nyata da si Topeng Majid. Ulah samatkan ieu ya anjeun. Anjeun sakulawarga bakal ngarasakeun akibat anu bakal tumiba sadeuleu. Si Rawing ngareret ka laras anting bari njerenge seuri terus nyarita. Kitunya ari bogoh teu kalakon kahayang henteu kasorang teh. Tina cinta jadi ngewa. Tina deudeuh jadi geuleuh. Sakuduna mah ditarimakeun. Sabab kasuka mah teu bisa dipaksa. Mane jadi ngabureleng kitu eta panon. Kudu loban meureuy daun katuk geranya. Ngarah tiis tah kana hate marukankeun teh. Laras anting males deteupan ka si Rawing terus nyarita deui. Ayeuna anjeun sakabeh memang suka bunga, tapi ingetkeun sakedeung deui di mana geus pangijeng salaki kuring si Topeng Majid bakal kanyahoan naon anu bakal karanapan ku Andika Rawing. Ingetkeun salaki kuring si Topeng Majid moal satengah-satengah dina ngalakukeun tindakan ka anjeun deuleu. Jaka Sinangling milu tu geunah hatena ngadenge caritaan laras anting anu saperti kitu. Gancang Jaka Sinangling nyarita. Laras anting, anjeun teu kudu nangtukeun kitu kapastian anu bakal tumiba. Contona saperti anu karanapan ku diri kuring. Nurutkeun ijiran mah pad kuring teh tinggal ngaran. Tapi buktina ayeuna kasaksian pad ku anjeun kuring masih keneh aya di kieuna. Laras anting jebi bari terus ngomong deui. Geus henteu kudu loba carita sia. Lebih hade burukan init ayeuna. Engke ditu bakal jadi kanyataan naon anu dicaritakeun ku kuring sia. Si Rawing ungut-ungutan bari teu oleh seuri. Beungeunahkeun tah anu keur nyeri hate. Da puguh hate geus kaancikan ku rasa cecep jeung geuleuh. Akhirna geus teu hayang lila-lila ningali Jaka Sinangling beunannya. Nya hayu atuh urang ngeureuyeun deui nya supaya gancang tepi keun ngobrolna anu panjang lebar mah engke we deui nya jangnya. Geus kitu mah anu lumampah teh jadi opatan. Di paguron Topeng Laras, si Topeng Majid keur ngobrol jeung pentolan-pentolan eta paguron nyata Mbah Camati Sakti, Aji Sutra, Sangga Jaya, Sancadawu, oge Dewi Angrum. Sedengkeun anggota anu sejena dina waktu harita ngalaliud di luar. Mbah Camati Sakti anu harita cumarita, kumaha kira-kira na ieu teh naha bakal bener wanian datang ka dieu si Rawing teh. Munyaan bener wanian datang ka dieu teh hebat wani datang ka kandang bacannya. Si Topeng Majid neuteup ke Mbah Camati Sakti sesetan galunggung terus harita nyarita. Kula boga kayakinan si Rawing bakal datang nyumponan karena caritaanana. Sabab kula ngarti si Rawing memang jago sajati. Ingatkeun, ku Andika sakabe ulah aya anu kaliwat, ulah aya saurang oge anu teu nyaksian kana lumangsungna ijen jajaten tarung antara kula jeung si Rawing. Poe ieu
mangrupa poe anu bakal nangtukeun ejeng mastikeun saha anu leuwih hebat elmuna antara si Topeng Mayit jeung si Rawing. Mbah Camati Sakti ungut-ungutan bari terus nyarita deui. Nya sakabeh anggota pamiharep malah geus aya dina kayakinan si Rawing sanajan sakumaha hebatna moal mampu ari kudu ngalawanan ilmu jeung kakuatan pangersamanya. Pokona poe ieu poe panungtungan apes saumur-umur keur si Rawing. Ulah bisa pastikeun sabab kungsi bantro kakuatan jeung manehanna jadi bisa ngabadingkeunana. Mudah-mudahan jadi kenyataan ta ijiran teh Mbah Camati Sakti. Ngan kangaranan tarung ijen jajaten jeung si Rawing. Terus terang, kula kudu ngaku secara jujur, sigana ieu lawan anu pangberatna salila kula makalangan ngelehkeun jago-jago anu ayeuna, ngaku kana keunggulan kehebatan ilmu kula. Ieu kenyataan anu memang teu bisa dipungkir. Dewi Angrum harita milu mairan caritaan. Naon anu dilisankeun ku Mbah Camati Sakti kanggo anu sejenna oge henteu jauh pangersa. Dina poe ieu bakal jadi kenyataan anu memang pait ajang peuheur keur kulawarga si Rawing. Sabab maranehna anu salila ieu boga angkehan si Rawing teh jago nomor 1 anu can aya lawan anu mampu pikeun ngarubukeunana. Tapi dina poe ieu mah bakal ka Bandungan. Si Rawing ngalungsar jadi bangusan pangersa. Si Topeng Mayit tembong dina waktu harita ungut-ungutan ngabagikeun paneuteupeuna bari terus nyarita deui. Kapercayaan ti Arandika sakabe mangrupa kakuatan ke diri kula supaya lebih kuat rasa percaya diri. Si Rawing memang kudu eleh, kudu binasa. Ngan tetep kudu leungeun kula ejeng ngaliwatan tarung jago sajati. Sebenarnya bisa ku cara sejen. Sakumaha hebatna si Rawing, kangaranan dihurup ku urang sararea, pasti tumpur sakabeh kulawargana. Ngan lamun ku cara kitu, naon nu bisa dipake reus ku kula, henteu bisa dibuktikeun saha anu leuwih hebat antara si Topeng Mayit jeung si Rawing. Kaharti ku Andika sakabeh. Kaharti pangersa. Kaharti pangersa. Kabehanana nembalan meh bareng, si Topeng Mayit neruskeun deui caritaanana. Andika kabeh mangrupa jalma-jalma pilihan anu bisa ngatur anggota anu sejenna. Ingetkeun, saperti anu geus dicaritakeun, sakabeh anggota ukur lalajo ngabandungan kana lumangsungna tarung. Teu kudu boga karep hayang ngabantu ku cara kumaha bae oge nya. Anu ngalanggar kana eta katangtuan, nganung harti ngahina ka diri kula. Mbah Camati Sakti ungut-ungutan bari terus nyarita deui. Beres dengan eta mah pangersanya. Sakabeh ka anggota geus dijelaskeun ku diri kulanya. Kangadanan katangtuan ti pimpinan saperti kitu geus bisa dipastikeun moal aya nu kumaha wani ngalanggar. Komo sakur anu aya di dieu mah moal aya anu ngalanggar kana eta katangtuan pangersa. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Nu aya di jero imah ngalobrol bari gadagoan datang si Rawing. Sedengkeun anggota Topeng Laras anu sejenna anu ngaliud di luar sarua pada ngobrol jeung baturna. Lain ada cek dewek mah masih keneh can yakin euy. Nah bener kitunya si Rawing bakal wani datang ka dieu ye. Hanas urang ngaliud kumpul sakabeh di dieu. Ari pek teh si Rawing eueuh datang. Nya ari cek dewek mah moal nepikeun ka henteu datang euy. Si Topeng Mayit pamimpin urang boga kayakinan. Pan ditanyakeun sababaraha kali oge ku Mbah Camati Sakti. Keukeuh yen cenah si Rawing pasti bakal datang. Nyakeun lah datang we tah si Rawing teh nya. Cek jiran ilaing euy. Nah mampu moal tak kira-kira na si Rawing ngelehkeun si Topeng Mayit. Nya ari kudu bisa mengalihkeun pamimpin urang. Berat euy si Rawing. Naon sababna? Nya pan geus kabuktian. Mbah Camati Sakti oge nya si setan galunggung. Jago kolot anu geus moyan makalangan. Tarung izin jajaten ngalawanan pamimpin urang mah apanan. Mun teu buru-buru minta ampun, wah bisa ukur tinggal ngaran euy. Bener tuh. Tah nya bener kitu euy.
Jadi ti ditu na meureunannya lamun si Rawing nepikeun ka kudu bisa ngelehkeun pamimpin urangnya tanah si Topeng Majid. Ngan eta tarung nangket teh cenah kabilang tarung anggeus-anggesan, hartina taruhan nyawa. Pastina oge bakal ragotnya euy. Lain meureun deui, memang gitu. Jadi tarung anu bakal lumangsung teh pikeun mastikeun saha anu bakal ngajempana jadi bugang di tengah pekalangan. Ngan lamun si Rawing anu kajar, wah ulah wargana oge geus ulah diantepkeun cek dewek mah euy. Nya heueuh lah kitunya. Kangaranan ngababat jukut mah kudu nepikeun ka akar-akarna euy. Anak turunan atawa kulawargana henteu dibasmi mah bisa jadi bibit panyakitnya engkena. Jeung deui euy, mun geus kabuktian si Topeng Majid pamimpin urang bisa maehan si Rawing, wah sieun tah kabeh jago-jago teh nya anu aya di dunia kajawaraan. Paguran urang tangtuna oge anu ngawasa dunia kajawaraan. Bener teh euy. Memang apanan kadinya udagan si Topeng Majid pamimpin urang oge euy. Lamun geus bisa ngabuktikeun diri, bisa ngabinasakeun si Rawing, geus moal aya di jago anu kumawani ngapangkang jeung ngalawan ka dirina. Lamun geus kitu, sakabeh pagoron bakal tunuk taluk ka pagoron Topeng Laras. Hebat pantah lamun nepikeun ka kitu teh nya. Tapi kieu deui euy, nya ieu mah upamana nya. Apan waktu keriungan oge pamimpin urang teh Topeng Majid kungsi nyarita. Upama cenah, dirina anu eleh jejaten atawa ajal binasa ku si Rawing, mangka paguron Topeng Laras kudu dibubarkeun. Cik kumata, lamun bener nepikeun ka kitu euy. Mana pikeun ka aya kejadian kitu euy. Apan ieu mah saupamana cek dewek oge tadinya. Kangaranan saupamana teh euy bisa kejadian bisa henteu. Lain kitu geuningan ilaing mah euy, siga anu mihak ka si Rawing. Mun rek mihak ka si Rawing, ulah cicing di dieu lah. Kai teu milu ka si Rawing. Naon ari maneh? Betul nyerang kitu ka dewek geuningan. Heuh atuh dah jelas, ilaing mah mihak ka si Rawing. Sarua jeung teu percaya kana kemampuan pamimpin urang nya tanah si Topeng Majid. Dewek ieu moal batur nu bakal nindakna oge. Kangaranan aya anu hianat mah. Ngomong ulah sembarangan euy. Si lain mun kitu mah sarua jeung nganggap hianat ka dewek. Terus terang dewek teu tarima yo disebut hianat mah euy. Memang kitu kanyataanna. Mun teu make jeung molotot kitu sia dewek oge mah make kudu sieun ku si laing. Sok, rek naon ayeuna? Ngajak ijeun ka dewek? Si lain mun kitu mah nyaan ngajakan ribut ieu mah euy. Dewek teu bisa cicing euy. Derlah dilayanan nya ngajak ribut ka dewek mah. Kaayaan jadi pahibut sabab tina paloba-loba carita akhirna malah rek terus ribut jeung baturna sorangan kapaksa diparisah ku babaturanana. Salah saurang di antarana aya anu bebeja asup ka jero imah. Delila keluar Mbah Camati Sakti sarta datang nyamperkeun kanu keribut. Aya da naon ieu teh ha? Balakug sia kalakah rek ribut jeung batur sorangan. Jeung kalakah ngagimbung ngaliud kieu sia deui. Ngabaris gelo, nguriling yang buludan keur pakalangan. Lain ngagimbung kieu sia, sok. Si lain dua anta anu rek ribut, maju ka dieu sia ka hareup. Dua urang anggota Topeng Laras anu rek ribut teh datang nyamperkeun ka hareupeun Mbah Camati Sakti bari tarungkul. Duanana memang pada sieunun ku Mbah Camati Sakti. Mbah Camati Sakti ngebagikeun paneutupna ka eta dua jalma bari teu lila terus nyarita. Marebutkeun deui naon ilaing sia ha? Make jeung ribut jeung batur sorangan sia. Awah gawe sia. Jalan. Iya Mbah Camati. Manehna mihak ka si Rawing, make jeung nyebutkeun pokona mah mang menangkeun ka si Rawing. Lain kitu Mbah. Kuring oge teu tarima atuh da ari disebutkeun hianat mah. Panas atuh kana hate jeung pikiranna oge majarkeun kuring disebut hianat. Nya tapi dewek oge teu ngeunah. Kangaranan dipun carengan ku maneh mah. Memangna dewek teh budak leutik. Sarua dewek oge teu ngeunah. Cembe sia, cembe. Mangga sia mantong silit lemah kitu sia. Si lain duaan tetep salah. Ribut ajeng batur sorangan ngandung hati sarua jeung ngahina ka dewek sia. Sabab dewek nu dipercaya ku pamimpin pikeun ngatur si lain sakabeh. Bisi haratel hayang ribut sok sia maju duanana. Lah digares sia ku dewek teh. Rupa-rupa pisan sia, palebut dulang tanpa eusi sia. Balagug sia, utek disimpen di datuur. Hah? Norek tarung pamimpin.
Iya kalangkah rek ribut aja batur sorangan sia. Mangga sia, sasalaman sok belok sasalaman. Dibajeng sia ku dewek, ayo sia sasalaman. Nu duaan teh geus henteu loba deui carita. Pugus yeuneun ningali Mbah Camati Sakti ngambek kitu mah. Sanggeusna ngakurkeun anu rek ribut, Mbah Camati Sakti terus nita sakabeh anggota anu ngaliud, ngabaris nyieun buleudan ngurilingan pakalangan. Lahan keur pakalangan kawilang dilegaan ejeng laluasa, pikeun tempat ijen jajaten si Rawing ejeng si Topeng Majid. Teu lila katingali sanajan anggang keneh rentang-rentang aya anu datang, Mbah Camati Sakti jeung anu sejena rada curinghak sabab anu datang teh tetela si Rawing geningan jeung kulawargana. Mbah Camati Sakti ngagarendeng ngomong sorangan lalaunan. Ya, si Rawing bener-bener wanian datang tamang kau teh ka dieu. Tenang ludeng aja kemateh wani datang ka kantang macam. Benar omongan si Topeng Majid jadi kenyataan. Si Rawing pasti bakal datang. Geus karuhan sidik jelas sanajan rentang-rentang keneh yen anu datang teh si Rawing. Mbah Camati Sakti nyarita ditujukeun ka anggota Topeng Laras anu sarua pada merhatikeun kalebah si Rawing. Tenang kabehanana, tenang. Si Rawing teh telah datang. Ayeuna dewek keur ngabejang pemimpin urang nyatana si Topeng Majid. Awas. Ulah aya nu ribut sia deureuh. Geus kitu mah Mbah Camati Sakti terus indit rek ngabejaan ka si Topeng Majid. Yen si Rawing dina waktu harita geus datang ka paguron Topeng Laras. Si Topeng Majid jeung anu sejena kabeh nu aya di jero imah pada kaluar. Beuki deukeut jarakna, beuki jelas katingali saha bae anu datang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra silih teuteup. Duanana bener-bener ngarasa kebek ku kaget sabab aya jaka sinangling anu bareng datang. Puguh memang tere kaget kumaha keur Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Sabab apanan jelas jaka sinangling teh ditigas beheungna saterusna sirahna dibawa ku Aji Sutra dibuntel ku kaen terus dibikeun ka si Topeng Majid ejeng laras anting. Aji Sutra noel kana leungeun Mbah Camati Sakti anu jadi guruna bari terus ngomong lalaunan. Disarah ditinggalian ieu teh Ki Guru. Si jaka sinangling milu geuningan. Piraku anu geus paeh hirup deui nya. Pan sirah jeung awakna oge papisah. Aneh. Bener-bener teu kaharti Ki Guru. Mbah Camati Sakti oge gigideug bari ngajawab lalaunan. Wah, garek oge kaget asa ngimpi deuleu Sutra. Aneh banget henteu ngarti euy. Nya henteu ka hati yo. Naon sababna bet bisa kieu yo? Naku naonnya. Tapi bener deh si jaka sinangling anu bareng jeung si Rawing teh nya. Bener tuh. Ngan si Topeng Majid cigana teh henteu kageteun. Buktina tetep tenang we waktu si Rawing jeung anu sejena beuki deukeut datang ka lebah dinya. Si Topeng Majid ngareret ka Mbah Camati Sakti terus nyarita. Coba bawa ka dieu Mbah Camati Sakti, si Ayu Manganti. Memeh naon-naon lumangsung. Si Ayu Manganti ejeng si laras anting kudu ditukeurkeun heula. Mbah Camati Sakti indit rek mawa Ayu Manganti. Si Topeng Majid terus ngabagiakeun si Rawing anu geus datang tepi ka lebah dinya. Dua teutepan bantrok, si Topeng Majid kadenge nyarita ditujukeun ka si Rawing. Andika tetela datang geningan Rawing. Bagiakeun Andika sakabeh sabab nyumponan kana kasanggupan ejeng caritaan pikeun datang ka ieu patempatan. Si Rawing nyarenge seuri, sikepna tetep tenang terus nyarita.
aku henteu datang atuh Lur. Kangaranan jadi lalaki mah memang kudu sagolek pangkek sacanggeud page. Mun geus nyiduh moal make diletak deui. Jadi kumaha ieu ye? Acara teh ye. Leuwih ti heula urang tuker heula jaminan. Ayu manganti eueuh anu waniin ganggu. Sarta kula oge percaya laras anting pamajikan kula tangtu henteu diganggu digunasika ku Andika. Nyaker naon atuh make jeung ngagunasika laras anting? Da teu boga dosa jeung salah naon-naon ka kuring. Tadina oge apan ngan ukur sakadar keur jaminan. Nu matak ayeuna dianterkeun oge ka dieu ye. Laras anting kangaranan geus aya di dinya mah asa meunang angin. Netep ka setopeng mayit anu jadi salakina terus harita nyarita. Iya abdi kala kadiantapkeun kieu tukang. Gancang tina kaynya si Rawing teh Kang. Tuman mun eta jelema seperti si Rawing teu buru-buru ditina Kang. Suka kana hatena lamun si Rawing ajal binasa sok kadinya gancang tina Kang. Si topeng mayit netep ka laras anting anu jadi pamajikanana delila terus nyarita deui. Henteu kudu milu ngatur laras anting, nu ngatur segala rupa katangtuan diri akang. Salaku pamajikan saperti anu sejen. Cukup milu ngabandungan lumangsungna kajadian. Jadi teu kudu loba caritanya. Laras anting jempe semu baeud. Manehna henteu nyangka lamun setopeng mayit bakal ngomong seperti kitu. Delila Mbah Camati Sakti datang bari ngiringkeun Ayu manganti. Terus si Nanangtung gigireun si topeng mayit. Si Rawing oge ngarti terus mundur kagigireun laras anting. Si topeng mayit kadenge harita nyarita. Sok, sina ka dieu laras anting Rawing. Ieu Ayu manganti. Kukula sina kadinya. Tuker jaminan dina waktu harita dilaksanakeun. Ayu manganti tita dikeneh oge pugu molohok bengong mata simeteun teu percaya kana naon anu katingali waktu harita sabab jaka sinangling anu jadi salakina tetela aya di dinya. Tapi kabingung ejeng kakaget Ayu manganti diungkulan ku rasa bunga sono ejeng sedih antukna ngagabrug ka jaka sinangling. Kang Jaka angling kitu ieu teh laras. Kang angling. Nah abdi sanes ngimpi kitu ieu teh. Jaka sinangling malas rangkulan Ayu manganti bari ngomong lalaunan. Henteu ngimpi Ayu. Memang kieu kanyataanana. Akang masih kene aya di kieuna Ayu. Abdi bet asa dina pangimpian Kang. Teu sangka geuningan tepung deui. Kang. Dua nanah henteu bisa lila mepeuskeun rasa kasono sabab setopeng mayit harita nyarita deui ditujukeun ka si Rawing. Rawing, junuk waktuna ayeuna urang asup ke tengah pakalangan. Saha nu leuwih unggul di antara urang duaan? Kumaha be eta mah Lur. Asup ka pakalangan ayeuna hayu ari kuring mahnya. Bisi rek ngajakan ngobrol heula hayu. Laras anting beki ambek jeung ceuceub sigana teh ningali kana ketenangan si Rawing. Ngadeukeutan ka si topeng mayit terus nyarita deui. Kang, gancang beresan ta si Rawing teh. Abdi geus kesel ningalina oge. Malah mun si Rawing geus binasa, sakalian tumpur ludeskeun keluargana Kang. Si topeng mayit pikeun anu kadua kalina mun cereng ka laras anting terus ngomong. Ulah milu ngatur cek Akang oge laras anting. Ieu urusan tarung dua jago sajati. Akang anu bakal nangtukeun aturan sarta katangtuan anu sajena. Mun teu si Rawing anu aja, Akang nu kudu dikubur di dieu. Teu kudu lemah ngomong leuwih hade mundur. Bandungan ieu kaayaan anu lumangsung. Hayu Rawing, asup ke tengah pekalangan. Si topeng mayit ngalengkahkeun sukuna asup ke tengah pakalangan. Dituturkeun ku si Rawing tukangeunana. Lengkah suku dua nana kawilang pada tenang. Nandakeun dua nana pada boga rasa percaya diri anu kuat pikeun nyorang lumakuna tarung ijen jajaten anu bakal lumangsung harita.
Saraswati ayu manganti jeung Jaka Sinangling pada keketegan hatena. Tiluanana bisa ngarti boh si Rawing kitu deui setopeng mayit mangrupa dua jalma anu geus pada tepi kana tahapan puncak elmuna masing-masing. Tarung anu lumangsung tangtu be narohkeun nyawa demi kahormatan ajen dirina masing-masing. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nolong kawin, taya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir ke patiluhur, manuk mapang caangna berang. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.